sakara nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam baja geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur meunang ali geus diukur mahikeun awak sapuju keengwa geura dulu meunang ali geus diukur mahikeun awak sapuju rek naon anu dibawa duit loba sawah lega meunang ngumpul-ngumpul teh bela nafsu pasea meunang tisuk-sruk tidung-dung besok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu zakat nage ibadah ka teler-teler nepi ka nyangkulu ngaler di tengah imah ngagolet ngajolopong diruban diriung ditarung diriung ditarung guan Paji Nurdin lagadar datang pasar istighfar wa nya age batilu mangis gambar pacampur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu ngundung-ngundung pakaian duit satangtung ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu goyang teu nyubadanan ieu dugening geus jangkora rupu padung rapu lemah poek rupak jeung atuh genah ngarumas nu ngelisu sadusa kanu rek maturan geusan cicing babarengan ngarayeuh wa mana sobat mana dulur geuning baralika lembur teu maturan di kubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nurek ngadeki geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nya pasarip sukandi ngan harta nu digugulu ngecep dudi ayeuna geuning kaduh naon keur panjing lares sedih ati cerik nyata perih
nahan kuci mata getih harta mah geuning tenoli kurang nu nganasehan geus ulah reksa sambat teu guna geus kaliwat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutan parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang ngejawab sugan ngajadi kamaslahatan nguping ieu pepeling